wa dabihi la ismail salam wa fi walahum salamullahi alaihi wa alaihi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan atau ila sahibil hajat panggua kau yang barangkali mudah-mudahan tinggi sehatkan badana dipanjangkan yuswana maksud tujuan anjeunna mudah-mudahan digampirkan ku Allah subhanahu wa ta'ala amin. Allahumma hasin ahlaqaha wa tawil umroha wa sahih ba'dana waj'alha waladatan solihatan nafiatan halimatan nafiatan bi barakati umul Quran surah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad sallu 'alan nabi Allah ya nabi Amin. Amin. Amin.
kami yang bergerak dengan bersikap karim yang wajib bersani. Amin. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Amin. Masin Allah Tuhan. Amin. 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 Rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Wa nas'aluka al-ijabah al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menawi acara meperan parantos serengse kalan lumpung angkat daya alam nanaon pamudah-mudahan barangkali ame di peperan ngajantenkeun jalmi anu soleh anu soleh kamu dirina soleh ka ibu ramana berguna nusa bangsa oge ka agama. Oke atuh sarojengna hapunten ka bapak-bapak ibu-ibu anu simkuring ka semana Kader Gunawan anu sakumaha ajeuna parantos ngagaduan paniatan nyaeta ditahkeun kalawan meperan dina waktosna bapak-bapak ibu-ibu tidak melkeun di Kader Gunawan hapunten bagi milih kemenak itu kemenak ieu kebahagiaan ngatur ieu mah simkuring mana baru maksad dasane hapunten dina sagala kaluputan kelepatan kakirana bapak-bapak ibu anu parantos tidak makan anu itu jam eta punten anu kasuhun sarawanteunnya sensok lagi eta kana tuh manawi anu sakitu disimkuring dasana anu baru maksad Waalaikumsalam.